Amblat. Rambut ati urang kikieuan we ih, kulintingan di sawah ih. Oh, pompet. Naon teu ngurek teh naon teh yong dia mah ih. Kalau udah ngurak. Ya, bocah iyan sawahna ge ngurak dia mah aya baji. Daripada barete. Naon tah urang usaha naon tah, Yong? Jualan es batu tuh. Ih, siap ayo. Yo, es naon tapi na. Es buah lah mumpung halodo kieu loba nu meuli dia bener ai. Nah, pasti jeung cuaca ieu panas kieu. Oh, Ayo, Ya boga gerobagan teh jing. aya tenang gerobak mah. boga dia. Oh, geus Tunggu saya. gampang. Ayo. Kebenaran eta. Ayo. Eta kon ke kamari, aing kesel ya eta kana preman. Aing ngonjok bae teu kuat. Eta ge lumayan eta aing menang, ngonjok samet. Aing ge seruat dia. Kawawa aing. Kuring gara-gara urang teh surungkeun hewa aing. Oh, ih. Aing ge masih kene kuari. Dia tak kuari mah eueuh teh pareman ka mah teh nya. Nyaho tobat ngurut. Oh, dong nama tobat eta jelema. Ngagaya jeung jelemana. Ih, sosokan teh nya. Oh, Itu nyawan lembur urang pan. Ih, nyaho pan ketuaan pan ruyuk. Ih. saprol jeung sawung. Eueuh deui. Geuyasa. Oh, temang teh jelas ngomongna. Petang-tang peteng-teng bae. Oh. Urang ge sakituan meunang nya eta untungna ge. Oh. Ya awakna doang preman gula deh. Yah, kitu. Miis. Kalah kalabur bego. Aus atlot aing mah. Aus? Oh, Aing salah aus ya. pedagang-pedagang asa nu ngalewat sih. Oh, pedagang ya, udah ngelewat acan ya. Nah, traktir jajan kayak aus ya. Gimana sih kena dapat pengangguran atuh? Kan boga ka Bogor. Ya tukang bogo beda deui lah, bisa dikira matre. Atung teuing realistis bae. Atuh ya sih cuma ya kumaha dia tuh. Ikna, juga jadi dari ieu jeung keur naon? Di UP biasa. Saprometer di dieu. Mere, Taju sapro minta traktir bae tuh. boleh lah. Traktir naon? Beli Sing jajan. Jajan ka mana ayo? ka hareup ayo orang beli es. Tuh ayo ya. Merah. Ayo. Asal gua diutang bae. Yuk, menerima utang. Budak. Naon dari ya? Meuli. Muli laju bae ka hutang. Nah, hutang kami betul. Kamu hutang lah jelema na. Boga duit henteu. Boga ieu he aya. Geus grajunkeun. Buat Awas lamun ngutang dari ya. mana teh ya sebuahna? Ngeunah lah es buah kami malot dia mah sembarangan bae. Eta dulu pakai nah eta es buahna. Karena keluar gitu. Oh, kalau keluar kami ya. Englan. Nggak sedotan he. Soger. Bukan yong. Jadi tanya. Woi, duit lagi. Jangan dulu ke. Das kondet tah. Ayo udah konde. Di imah ho. Wah, bohong. Kang dia ngalamun bae. Oh, ngalamun bae. Kunaon jeung dia? Biasa kehidupan. Sila diangluh yuk. Mana kehirupan. Naon diangguhnya nyeri cangkeng diangguh. Atuh geus bawa santai bae. Oh sih. Cuaca panas amat. Oh, Aduh dah nah ini. ngadugan we tah. Ayo tapi nu saha? Sama dia. Ditebas kabeh. Bukan tebasan. Teu yuk, biasana sok aya nu jualan. Sok lot dieu. Ieu mah eueuh. Mana juga. Tukang-tukang. Naon teh? Wah, geus aus jasa aing mah. Panas jasa geus ngelekeb. Wah. Ini teu boga ieu kitu. Tanggal dugan. Aya sih, jauh. Suruh bohong. Dapat duit deuleun ge, balik.
Tunggu saya. Tanggon ya tadi yuk. Kami ngolok itu lah. Oh, sudah ngolo. Bol. Ngolok. Aja. Kumaha sih? Woi, bayar. Dia. Kebiasaan dasar teh budak kok. Maksudnya nih. Dasar makanak dagang urang. Disuruh gitu heula. Oh, ini gua feeling berat ya. Udah cara gua. Es buah, yo dibeli. Es buah. Es buah. Rasa apa bang? Iya, saprol sih. Standar kan lah. Oh, ayo nuturin budak bae yo. Sampai usaha kecil-kecilan. Kira. Lain dia sosokan dia neraktir dia yo. Ih, Oh, perlu badik ya mah. lah gua buat. Gua apa yang ngerokok yang daun kaung dikelinting teh ya. Itu pugu. Yang mah susah. Beran nih. Oh, sudah bener ya bayar saprolna. Ah sudah kena hutang dia. Tenang guys. Tadi di hutang tadi ge aku 2 Tacibana. Udah ngurun bae. Aku lihat ganteng-ganteng jualan es buah. Biasa bae Jul ya malah usaha kecil-kecilan Jul. Terus beli lagi 2.000. Iya Jul ditraktir ya kunci saprol. Lah, Ada daekan. Mau kebawa duit Nawar bae. Ini koplet gratis. Digoro jeung gerobak-gerobaknya cokot. Geran. Mesti nungguan tuh si aus kan. Sabar, flat ya. Ikna. nunggu lah nunya turun. Oh. Nawar bae bukurna tah tambahan ku aing yo. Ada batuna tah. Geus teuy. Batuna unik dia yo mah. Tiis, es kamari deui. Ya, bonus. Deh, kumaha aja nggak? Aing gua feeling iya curiga dengan hutang. Bener baik kan? Mau coba benangan yo. Terus dikasbon deui bae. Gitu tinggalin aja. Kumaha yuk. Amat teh kasbon deui bae. Musim dasar mah karak jualan ya kami. Ada kan eta. Ada kan. Anjing. Aing. Kakak kejualan usaha dia mau diutang di Euy, dari mah. Iya aing. Balik. Bawa duit ento hang sok-sokan aja jalan bikang. Ayo. Ayo kan. Kalau duit. Berangkat es buah. awas, Es buah. terus serak. Es buah. Yo dibeli es buah. Jualan naon dari ya? Jualan cilok nah. Es buah jamet. Dulu gitu. Dan dia Beli. buka duit ento. Yuh. Iya ojing. Kagak Oh yang ganti nih lain ya. Dia cing bae. tadi mah pas tangan banyak lu tuh si jamin semua itu. Yo, pengabukna tah. Saya bawa duit dia. Olah. Wih, enak di mana dia? Itu mah aing. Ah, ngolo dia mah. Bener. Nang maling meron. Bener aing mana pamada Pak Amain. Oh, sakotek mah. Tapi dia bayarnya. Berapa yang diutang? Oh, udah lompat dia. Iya. Tadi aku budak beak met di utangan bae. Punya. Kabur. Woi. Kamet. Kita gencan. Kurang diolo di bayi mah. Budak leutik euy. Bangkrut ini bangkrut. Bangkrut mah. Saya. Asya, aku nang. Tabune kan. Aku es buah. Es buah. Buah sirera. Buah nu kamari. Es buah. Kalau kore mau jadi es dong. Woi, Mang, beli Mang. Budak ya. Kilu samprul jing lo. Oh, jing. Tarak ngeaing. Sirikeun urang bae usaha sirikeun nya. Ya kita masalah bae gitu. Atuh tukang es di luar, atuh es yeun. Kami nak umroh di luar. Atuh teu pantes mah wangi ji. Nah, eta lah yuk. Baga. Coba kene yuk, dari Berair mau anjing lah. Yang tadi baru udah kena bayar aing mah. boak lah. Boga kami can ieu can menang duit. Isuk. Oh. Boga kene lumayan. Bayar yuk. Enggak aing berapa duit? Anu berapa duit? Yang. Silakan yang. Berapa ini? Emang bar anjing. 5.000. 5.000 kadare mah. Wah, mah budak. Bener CS 5.000 karena batu mah 3.000. Ah, China doang ya semua. Pati.
Emang oyuk. Bukur nata. Beak jeung bukurna mah. Saya sayung mah. Ih, beak tadi di jalan di hutangan bu mah. Oh. Apa tadi ya? Emang gue mau dibayar. Oh, awas bayar ya. Si Saprol tadi mau si Juli Ongkoh jeung si Ikna mau hutang. Minum nya. Oh, segera Modal ieu doang beungeut tah. oh, Mending beungeut mah. Goreng beungeut na ge. Yuk. Enak dari jeung Woi. jualan es. Tante Hamis jing. Ya deui tah marjana. Bos. Bisa bayar dia. oh, iya. Ngeracik nage. Oh jeung eta tah. Campuran Enggak ngeracik nage si Bayong. Nang mondel. Kebeneran jasa. Aing tadi. Saru udah nganggur we. Es buah. Nggak sebelum rugi kayak ulang dapet. Oh, disuruh cenah duit. Mayar aing. Tenang gua. Aing buka pirasat buruk saeutik ya. Soalnya banyak tuh tadi. Dulu, Yong. Nah, ini mana ya? Beak, Yong. Duit macan menang. Oh. Di tadi. Dari modal di mana yuk? Hanya hobi lah. Aing. Ngos Nambah, Aing. ngos. Aing sama kami PT-PT Itu luar. bae ada kayak sekali. Dia sudah duit. 5.000 ya sakilo. Tilu berarti 15.000-an dari ya. Nambah deh yoi. Tilu lah, pan. Sawang tuh nambah tuh, Yong. China doang gitu tinggal China. Tuh 1.500 lah. Mampus eta budak lain ka olko aing. Gitu ya, oh. Aku ngeuji bagus gitu aing jual es buah. Usaha nu lain loba. Aing mah sengaja eta budak ke pangkasor ku cewek doang. Selain menges lah. Dari dia buka modal jing. Jualan es adalah Ih, tapi PT tiluan. Yuk. deui plat. Yong. Dua jeung ieu tilunya. Itu dia, itu sawong 5 berarti. Woi. Apa nih Sama di tilu dia. Tilu. Genap kali 5.000 30.000 nya. Oh. Setnya. Ingetin Bang. Beton. Yong. Panas jasa cuaca. Wih, ada es sekieu gojeng. Yo, laris. Ger. Bagus. Aya eta 5 deui mah. 15 deui. Ndok tah. Biak udah ya. Udah kena tanya. Ya. Itu juga dari Baregom. Sudah. Kali deui. Langsung kabur dari ya. Woi, Baregom siasa. Woi, bayar deh. Kebiasaan jasa. Bangkrut di bae mah urang. Aing. Dasar mah Lima tekor. kuba jasa teh es buah. Kok sampai kosong dulu. Atuh aja pemasukan mah eueuh. Oh. Duit mah wah teu meunang. Aing jualan teu laku-laku. Oh, bet ya. Aya bangkrut ge. Oh, Aing. Sun tamplokan nah. Tamplokan mah. jarang ke lain lah. Rusing aing. Duit dan bebenangan tis. Oh, Es mah beak. Duit eueuh pemasukan apa? bangkrut urang nih ieu mah. Arah kejualan. Sudah tinggalin, Mbak. Gerobakna.